Wal maqalah jeung ari maqalah al khamisatu anu kalima wal isruna jeung 25 eta kila diucapkeun ku qail naon al mukiru ari jalma anu mengakui bitaksiri kana PPK taat PPK dina taat ai bil ajizi tegasna kalawan apes ani taati tina kataatan urang mah teu bisa sampurna dina ngalaksanakeun kataatan teh aya we kekurangan-kekuranganna mengakui diri masih kurang bisa sampurna dina ketaatan abadan dina salalawasna eta mahmudun dipuji terpuji orang yang terpuji nu kitu teh sebab naon manehna akan terus memperbaiki diri ketika merasa PPK tapi ulah katipunya din cek dina hikam mah naon teh bahasa nanti kumaha lamun urang ngarasa sedih teu bisa taat tapi angger perubahan eta teh termasuk tanda kabujuk ku nafsu kan urang sedih ngaji tetara gitu ya aya mengakui gitu ya urang mah tara ngaji bari jeung teu daek ngaji deh teu daek ngeureuyeuh gitu ya tadi teh kade bisi katipu merasa diri teh bener-bener introspeksi tapi perubahan anu bener-bener muhasabah mah nyata ketika aya perubahan sedikit demi sedikit teu langsung kudu signifikan perubahan nantinya ya step by step ya teu bisa langsung ka majelis gitu ya ngupingkeun heula rekaman dan sekadek dia kira-kira teh kana rekaman wae cenah ya ka majelis we gitu wal iqraru jeung ari ikrar bitaksiri kalawan PPK eta alamatul qabuli tanda diterima amal urang ngarasa PPK eta teh tanda bahwa amal urang teh diterima naon sababna li annahu karna sanyana ikrar eta isyaratun isyarat ila adamil ujbi kana henteu ujub wal kibri jeung takabur jadi ketaatan teh henteu menimbulkan membanggakan diri jeung henteu membesarkan diri geus eueuh keaku-akuan geus diaku ku urang teh sedengkeun nya Syekh Imam Ibnu Athaillah gitu la amala arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yahtakiru indaka wujuduh teu aya deui amal anu leuwih diharapkeun bisa diterima ku Gusti Allah tibatan amal anu geus sir anu tara ditinggalian ku urang teh tara ditinggalian deui jeung dibilang-bilang remeh dibilang-bilang asa kitu mah tuh urang ngaji saminggu sakali mah tuh teu sabaraha gitu komo batur mah ngaji teh unggal poe nu ngaji unggal poe ge gitu nya bahasana teh urang mah ngaji unggal poe ge ngan sajam sakali komo santri mah tinggal di pool kan gitu nya nya kapegat ku dahar kapegat ku sare kapegat ku ngopi kapegat ku ulin je eta mah kapegat wae tuh ini kan santri ketika ngomong itu ya jadwal teh geus patuh gitu nya sare dahar ngopi ngaji gitu nya geus sajaban tah amal-amal seperti itu eta teh tanda urang terima amal teh diterima lamun urang naon teh geus teu beda deui jeung amal anu terus disebut-sebut ditinggalian wae anu geus teu katingali mah geus eueuh di urang nya nu geus eueuh di urang insyaallah nepi lamun nu katingalikeun mah can nepi kan jauh sih umur teh nya perjalanan hayang nepi teh di dieu ka Purwakarta jauh ke Purwakarta teu bisa katingali ari masih bisa katingali mah ku urang seperti biasanya can nepi namun geus teu katingali kemungkinan eta bisa nepi nyamal lamun masih dihitung-hitungnya kurang
Jalma anu mengakui karena PPK eta teh terpuji, selamanya akan terpuji. Jawab naon? Bakal terus introspeksi. Jeung pengakuan diri karena PPK nah eta teh termasuk amal tanda diterimana amal. Wa maqalatus sadisah wallahu a'lam bissawab.